pamirsa Ade Galura TV. Mudah-mudahan orang sapapaosna aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina dipaparin kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Dia dina keayaan pandemi COVID-19 seperti ayeuna urang teu kendat-kendat kanggo melaksanakan protokol kesehatan di bumi, lajeng di lingkungan, di tempat-tempat kerja urang. Mudah-mudahan ku urang ngajalankeun protokol kesehatan anu leres-leres urang tiasa kahindar tina virus corona. Protokol kesehatan seperti anu ku urang parantos kauningal ku sadayana. Anu kahiji urang tiasa ngumbah panangan sesering sareng sesuai kebutuhan urang. Lajeng urang teu hilap nganggo masker saupamina keluar di rorompok atanapi sakinten-kintenna urang bakal pependak sareng anu sanes. Salajengna semaksimal mungkin urang tiasa ngahindari kerumunan, modei anu sifatna kerumunan. Nah, lajeng anu terakhir urang ogenan panginten kedah tiasa-tiasa calik di bumi ngirangan aktivitas di luar anu sakinten-kintenna kirang peryogi mobilisasi urang dibatasi. Kalau anu terpapar sesuai pedoman revisi anu terbaru anu kalima nya pamina teu bergejala urang kedah isolasi salami 10 dinten. Lajeng pami anu bergejala nah nalika gejalana parantos hilang biasa ditambihan 3 dinten dugi ka leres-leres gejalana hilang. Vaksinasi sementawis ngajagi urang seueurna 60%. Nah, salajengna urang tetep kedah patuh karena protokol kesehatan. Himbauan kaum masyarakat, mudah-mudahan masyarakat tetap tiasa ngajalankeun protokol kesehatan, lajeng oge tiasa ngiringan vaksinasi. Margi kumaha urang ngamaksimalkeun ikhtiar ngalangkungan protokol kesehatan ditambihan sareng vaksinasi. Kanggo anu nuju ngajalankeun isolasi, mudah-mudahan tetap semangat ngajalani isolasi mandiri. Lajeng kanggo ieu ruangan anu saya anu bergizi pangintennya lajeng dukungan di keluarga di teman-teman dekat oge diperyogikeun pisan kanggo numbuhkeun atau nambihan imunnya tetap bahagia gitu ya, tetap biasa sareng rerencangan saling bahu-membahu kanggo menghadapi pandemi Covid ini. Janten ngalaksanakeun pencegahan penanggulangan COVID ieu hayu sami-sami bahu-membahu lawan COVID dengan cinta. Sakitu anu kapihatur kanggo sadaya warga masyarakat Ciamis mugia katampi mudah-mudahan urang sadaya aya dina ginanjar kawilujengan.